sumpingna rombongan keluarga besar calon pengantin pemegat pada disambut ku tim upacara Sanggar Seni Mayang Cinde. Kelayan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunduk waktu Nurhayu dengan mangsa utama tatamu agung nu jauh kiwarigus tunduk semah nu anggang kiwarigus datang nyatana calon panganten pameget Chef Diki Krisnandi SPD kali keluargi para tersumping disebut dengan orang bukituna yesa sumpingna calon panganten pameget Chef Diki Krisnandi SPD urang bagiakeun urang papag ku prosesi khusus mapag calon panganten pameget prosesi mapag calon panganten pameget di ngawitan. Sampun wahapunten sampun wahapunten manawi tatamu saha rumaos uang reda was sejamitan heula amitan kabalariaku sampun wahapunten tuh tamu ayeuna cunduk tah semah kiwari datang prak gending geura ramekeun pur payung geura bukakeun payung geura bukakeun.
Alah. Kang Ble. Alhamdulillah dulunya. Alhamdulillah aku. Calon panganten do supi. Tapi keheula ieu nya. Aki teh asa aya nu poho ieu teh nya. Naon atuh aki? Ke naonnya nu poho. Sugan batu ali tinggal kitu. Pohon teu aya geuning nya. Ikat sugan ikat tinggalun. Teu aya geuning nya. Naon? Naon? Oloh, kampleknya. Si Amu tinggalun dulunya. Amana si Amu kadieu baturan aki dulunya. Wah aki. Kehidupan yang sedikit tangan jauh di sana. Coba. Bagai ciuman yang pertama, bisa kembali gelora jiwa mudaku. Karena ternyata oleh pesona alunan kopi dangdut, irama kopi dangdut yang ceria, menyengat hati menjadi gairah. Sion akan cintamu yang telah lalu. Bagai ciuman yang pertama, rasa kembali gelora jiwa mudaku. Karena terlebih oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena oleh pesona alunan kopi. Alah, ini cu sangka. Cu sangka goyang. Syukur. Itu calon panganten ke supinya. Urang bagiakeunnya cek gitu. Bagja urang nih nya. Helat cenah. Eta saruha aja cenah. Tenang we di dieu mah nya sok lo papa nyaweran dulu. Sarojong baju aku bareng. Haris dah. Nih, Abu, ngarah salamet kurang sisinglar heula nya. Da ngaraja matot tadinya kurang singlarkeun nya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setan edan ti beulah wetan. Setan selon di belah kulon. Mana kulon ini? Setan keler di belah kaler ulah areknya jeh. Tuyul gunduh di belah kidul gerama buruk ulah areknya ibur. Sing jara dauh ulah rek ganggu di tempat. Sing salamet nu gaduh paksa di dieu nya dibura ku aki sing jauh. Salamet kantu salametnya bahagia haturan sok geura papagannya ku pawayang cor kanya
aturan di Ujung Jemping. Bangga rombongan calon pengantin pameget di haturan bangga. Jimat awaki nulami dianti-anti kalungkeun manglika dede si lokata ini asih lukung si mangkat narasa kiwari geus gumulung nyambuana lelembutan Malati kang kalung kembang tawis panampi kanu sumpi begituna malati dikongkoyangkeun ku ingkang ibu calon mertua. Mangga kasep kalena ucapan bismillahirrohmanirrohim. Malati dikongkoyangkeun. Saring senaeta calon pengantin pameget cep diki sungkem ka ibu oge karama calon mertua tawis anjeun ditampi kasumpinganana dina enjing ieu. Sareng senaeta calon pengantin digandeng atanapi digenjang ku ibu rama calon mertua. Mangga
Rupina prosesi bapak calon pengantin pameget rengse dilaksanakan kalian digarap oge dipidangkeun ku sanggar seni Mayang Cinde di Desa Sukawera Kecamatan Ligung Kabupaten Majalengka. Hatur nuhun kana perhatosanana hapunten tina sambudayan ning kakiranganana kalian di akhiran ku billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.